Tong barang gawe wae atuh masak sekali mah. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Jam 7 isu-isu teh tadi teh nenekna kila teh ngawe cenah aya teh acu kangge ulang tahun kitu. Cenah ieu teh kila diulem, cenah pokona mah eueuh baju di ranca bali teh nu si kila jang ka ulang tahun teh ya sudah dianterkeun teh aku teh pulang atau langsung sabari meuli hayam Besti. Di dieu hayam teh 33.000, aya di kalian sabaraha? Mahal teu sih sakitu. Niatna teh ieu teh hayam teh diungkep we simpen na kulkas kitu kannya, tapi bapana teh hayang digoreng poe ayeuna keneh Besti. Tadi nama rek tempe goreng gitu ayeuna teh tapi hayang ayam goreng ya sudahlah kumaha deui nya. Sabari ngadaguan diungkep teh abdi teh beberes Besti da si Rai dan teh alhamdulillah sare bapana ka mana? Bapana mah nya ngaroko we di luar. Mun nanyakeun si Kila mah ke dininina ti poe Jumat Besti can uih-uih tadi oge ditanya teh mau pulang enggak mau cenah. Si Gana masih betah kene di ninina jeung abahna. Masak teh geus beres geuning Besti, ieu teh cuman oseng buncis, ayam goreng dan sambel. Ieu teh sambel teh nyobaan make jeruk cu abi teh cing rada seger teh ternyata bener-bener enak pisan Besti. Sakitulah video nama, bye bye.